Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka palawargi anu mika cinta mika landep kana dongeng Sunda, mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng Sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-35. Sakumaha anu kauninga kabandungan ku urang sadayana dina seri anu ka-34 dinten kamari harita masih medar kaayaan di dayeuh Pakuannya. Harita nyaritakeun ginggi anu nalungtik kaayaan di dayeuh Pakuan teh. Ta kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandunganku sadayana. Mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberak kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Boh Ki Banaspati, boh Ki Baguseta, eces kudu nama digarawena teh keur ngalaksanakeun amanat Ki Dharma salaku nu jadi guru. Tapi bener duanana murni ngajalankeun amanat atawa henteu. Baruntak ka nagara atawa ka pamarentahan anu sah, hiji gawe anu teu dipikaresep kurang gaguna nyaeta dulur sapagurona keneh ngan bae lamun rarancang baruntak anu dipikir ku Ki Banaspati tur lamun kapentinganana bener-bener jang bumela ka rakyat meureun ginggi kudu ngarojong. Sabab kapanan Ki Dharma ge nyaritana kitu. Ji sia tuturkeun lanceuk-lanceuk sapaguron sia anu ku aing keur diutus bumela ka rakyat Pajajaran. Nu jadi masalah nah bener Ki Banaspati rencanakeun rek baruntak teh alatan eudeup bumela ka rakyat. Ari Ki Baguseta nyahoeun atawa henteu kana rarancang anu keur dikemu ku Ki Banaspati teh. Hal ieu can kabuka tur tetep kebek kula langsek. Aing kudu lila cicing di ieu tempat ceuk pikir ginggi. Salila 2 minggu manehna cicing dipuseur ka kawasaan kabireungeuh kaayaan nagara sacara lahir mah memang tentrem. Para pangagungna resep senang-senang, para katurunanana ge sarua. Saban pasosore maranehna pelesiran tarumpak parahu ngurilingan talaga buatan anu katelahna Taman Talaga Mila Kancana. Bulan-bulan ieu keur usum kadu di kebon karaton Tajur Agung teh. Saban sore oge ka ieu tempat loba pangagung macang krama di sasaungan bari murak duren geblugan. Anu murag sorangan tina tangkal saking ku geus asakna pisan. Hari mangsa peuting di Balai Kambang Taman Tukang Puri Suji Angkara sok rajeun nangga pantun. Ari pantun teh seni dina zaman Pajajaran. Mintonkeun lalakon kagagahan para sinatria Pajajaran.
dilalakonkeunana ku sorangan ku juru pantun anu cacaritana ku haleuang lagu anu dipirig ku sora kacapi nu ngacapina oge ki juru pantun sorangan. Loba anu hianat ka nagara sabab genep bulan bada puseur dayeuh pindah ti Galuh kawali ka dayeuh Pakuan. Aya 4 perwira anu baruntak padahal tadina kacida babakti na karaja teh. Maranehna teh nyaeta Patih Baliang Ulung, Patih Muria Sangar, Patih Sanggara Palak jeung Patih Pramudista Jaya Menjang. Ceuk beja sanajan aya saurang anu perlaya tapi nu sejena masih ngagerakeun jalma anu teu resep ka nagara pikeun jaradi ulon-ulon dina kakacauan. Ginggi teh sedih ngabandunganana beuki sedih teh sabab anu karasa digegedekeun dina zaman Raja Ratu Sakti mah bet Ki Darma anu sasat jadi guruna. Ki Darma mah tepikeun kadijieun carita pantun. Tapi ari papatih anu opatan mah teu ngalaman dijieun carita. Malah ku ayeuna lalakon ngeunaan hianatna Ki Darma. Ari kagiatan para papatih nu tadi disebutkeun mah jiga kapopohokeun. Ceuk Purohita nyaeta Pandita Agung di Karatuan Pakuan tugas juru pantun mah ukur mangnepikeun kajadian-kajadian anu kungsi lumangsung di nagara. Lalakon naon anu kudu dipantunkeun eta gumantung kawijakan raja anu keur kawasa dina zamana. Model dina zaman Prabu Surawisesa Jaya Perkosa, lalakon pantun anu sohor teh nyaeta carita lalayang Salakadomas Munding Laya di Kusuma. Ieu teh nyaritakeun kapahlawanan Prabu Surawisesa nuju anom dina bumela ka nagara ku juru pantun Dilandi Munding Laya di Kusuma. Tuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, tapi di wilayah urut Pajajaran anu kiwari Ijabal jeung di kawasa ku Karajaan Cirebon malalakon Munding Laya di Kusuma pantrang dilalakonkeun. Lalakon ngeunaan hianatna Ki Darma Tunggara dilalakonkeun ku parentah raja. Jigana sangkan ulah kanyahoan yen Ki Baguseta eueuh patalina jeung Ki Darma. Di lingkungan manehna sababaraha kali nanggap pintonan pantun kalawan nyokot carita ngeunaan Ki Darma Tunggara. Ceuk penjelasan Ki Ranggaguna dina bulan-bulan kamari nasib Ki Darma teh katurug katutuh cenah kitu. Mimitina dituding wangkelang. Tasababaraha raja loba kawijakan raja anu ku Ki Darma dikritik. Prabu Ratu Dewata contona digeunggeureurkeun ku Ki Darma sabab dina geder peterna musuh nu datang ti luar raja kalah nyieun gerakan tapa di nagara. Tapi dijalankeun ku cara anu salah nyaeta kalah loba tatapa di kabuyutan padahal ceuk Ki Darma musuh mah kudu dilawan ku pakara. Ki Darma nyalahkeun kawijakan anu salah dina narjamahkeun harti tapa di nagara. Sabab ari ceuk Ki Darma mah nu dimaksud tapa di nagara teh nyaeta ngajalankeun kahirupan tata nagara sacara bener cenah kitu. Numutkeun Ki Darma mah eta di jerona ngurung kana masalah nang tayungan nagara jeung pangeusina sangkan tetep jamuga jauh tina pangrobeda musuh di antarana. Pamanggih raja yen jalma moal ganggu lamun teu diganggu teu asup kana kamus nu dicekel ku Ki Darma salaku perwira perang mah.
Ceki Dharma musuh bisa ngarurug sanajan teu diganggu. Lamun musuh boga jiwa sarakah nyaeta hayang boga wilayah kakawasaan leuwih lega sanajan teu diganggu. Tapi musuh bisa ngaganggu saupama maranehna teu satuju kana kawijakan Pajajaran dina tata cara ngolah nagara nya kaasup dina teu satujuna ngeunaan kahirupan agama di Pajajaran. Kusabab Ki Dharma loba barang geureuh kana kawijakan raja, manehna disingkirkeun tina peta politik kanagaraan di Pajajaran harita. Ari dina zaman Pajajaran dicangking ku Prabu Ratu Dewata, Ki Dharma dituding jadi ulon-ulon datangna musuh ti kulon. Anu jadi gara-gara nama pedah Ki Dharma nyebutkeun yen lamun Pajajaran terus-terusan kieu salian musuh anu ti wetan nyaeta Cirebon jeung Demak, oge musuh bakal datang ti kulon nyaeta Banten. Nah make kitu sabab boh Cirebon boh Banten papada hayang ngumawasa ka wilayah Pajajaran. Ieu prediksi Ki Dharma teh teu dipercaya aya sanggeus bener urang Banten ngarurug kuseur dayeuh Pakuan. Ki Dharma disalahkeun. Lamun nya cenah geus bisa nyangka ti anggalna naha atuh teu tatahar ngajaga nagara. Leuwihna ti kitu Ki Dharma oge dipitena geus nyelundupkeun musuh sabab lawang saketeng teu dijaga tur ngabalukarkeun musuh bisa laluasa ngarurug wilayah benteng luar. Tur balukarna aya peperangan rongkah di alun-alun benteng luar. Ieu tuduhan teu bisa dibuktikeun, tapi raja tetep boga niat ngahukum Ki Dharma. Carana samemeh Ki Dharma boga niat undur diri tina kagiatan tata nagara. Raja geus ngumumkeun yen Ki Dharma baruntak. Dina zaman Prabu Ratu Sakti, Ki Dharma dibeberik sabab dianggap ngabahayakeun. Dianggap ngabahayakeun teh sabab sanajan Ki Dharma geus jauh ti karaton, tapi sorakna mah masih keneh kadenge. Basa Prabu Sakti hayang nguatan militer ku cara naik-naikeun pajeg nagara, Ki Dharma teu satuju. Parentah pikeun nguber Ki Dharma mah dikaluarkeun dina zamana Prabu Ratu Sakti. Keur mada samangsa Prabu Ratu Sakti masih jadi perwira militer, inyana geus teresep ka Ki Dharma anu haben gereunghan. Nya barang geureuh kana kawijakan Prabu Ratu Dewata anu sasat nu jadi bapa. Eueuh nu bisa ngabuktikeun yen Ki Dharma hianat ka nagara. Salian ari resep barang geureuh mah ngan bae pertempuran di alun-alun benteng luar dayeuh Pakuan terus dihihidan sangkan balarea apal yen kajadian perang di eta tempat teh alatan Ki Dharma nitah anak buahna mukakeun lawang sakete. Carita pantun ngeunaan gawe hianat Ki Dharma terus ditabeuk. Ginggi asa aya nyeri hatena, tapi naha lanceuk-lanceuk sapagurona sarua deui nyeri hate. Sakapeung Ginggi boga pikir rangkepan. Bisa jadi cenah dua lanceuk sapagurona bener hayang babakti ka rakyat ku jalan ngalaksanakeun amanat guruna. Bisa jadi boh Ki Bagus eta boh Ki Banaspati keur ngalawan raja ti jero, ceuk pikirna. Ngan disagigireun eta Ginggi oge tetep boga pikir rangkepan sejena. Bisa jadi cenah lanceuk sapagurona oge baroga ambisi pribadi nyaeta
eta dina hayang kumawasa di negara. Aing hayang nyaho pisan ke bulu hideungna, ceuk pikirna deui. Ginggi masih tetap cicing di lingkungan Puri Suji Angkara dina harti sejen. Manehna tetap acan diasongkeun kaki bagus eta pikeun babakti di eta tempat. Di Puri Suji Angkara aya sababaraha urang Badega, aya sababaraha urang Dayang anu rupaanna teu goreng-goreng teuing. Aya sababaraha Badega anu tugasna ngerumat kebon kaasup kebon kembang, aya sababaraha Dayang anu tugasna di dapur. Tapi aya Dayang anu umurna kira 30 tahunan minang mimindengna dititah mencetan awak Suji Angkara. Ginggi gawena bunta bantu kaditu kadieu, aya kalana mantuan ngurus taman, aya kalana mantuan melahan suluh atau ngakutan cai keur kaperluan dapur. Jajak kaseta oge cicingna di dinya, tugasna jadi juru laden khusus segala keperluan Suji Angkara, seperti nyadiakeun kuda. Ari Suji Angkara rek iinditan, Madi mah tugasna di istal ngarumat kuda. Tapi boh seta boh Madi bisa oge jadi purah jaga keamanan, sabab maranehna dianggap boga pangabisa ijen. Salila 2 minggu ieu Ginggi geus 2 kali nampa tugas. Nya tugas khusus kaluar ti imah nyaeta dititah ngirimkeun surat ka Nyimas Banyak Inten. Mimiti nampa tugas sarupa kitu teh sabada Ginggi diajak cacarita ku Suji Angkara. Harita Suji Angkara keur dipencetan ku Dayang nu umur 30 tahunan teh. Dipencetanana di Balai Kambang Babalongan nu pernahna di Taman Tukang. Hei, Duru Wiksa, keur naon sia? Cek Suji Angkara nu keur nangkarak ngagero cacakan panona keur peureumeun ta ngarasakeun nikmatna dipencetan. Nuju ngarabutan jukut, Raden. Tembak Ginggi bari tonggoy. Kadieu sia sakedeung. Beretek Ginggi teh lumpat nang ngiciprit. Sabab kudu nete kana sasak awi anu nyambung ka Balai Kambang. Aya pikeun saeunaon Raden? Diuk sia di dinya. Gek Ginggi teh diuk. Montong deket teuing eta awak sia bau badot. Ginggi teh ngised. Montong deket-deket kula atuh da sarua we, kula ge mau ngameu badot. Ceuk si Dayang nu rupaanna teu geulis-geulis teuing. Cig, sia mantong ka ditu. Ceuk Suji Angkara. Hah? Lain tah sia aing mah ieu kabi katem. Oh, Dayang anu katelah Nabi Katem teh amitan bari gempor mundur. Sabada bikatem indit Suji Angkara teu ka nyarita manehna ngadon lalangkarakan bari dibantal ku leungeun sabelah. Panonna neuteub kosong kaluhur kana hateup bale-bale. Lila pisan jiga keur ngalamun, jiga keur nyawang kajauhna, nyawang naon. Ke, ari pangabisa sia naon anu puguhna. Cenah akhirna tumanya. Nampa eta pananya Ginggi geuwat muter uteuk, manehna kudu bisa ngasongkeun jawaban anu jauh tina picurigaeun. Aduh, duka atunya naon katiasa jisim kaula teh.
kajabi anu tos katinggal ku salira Raden salami ieu cek Ginggi hati-hati kabisa ukur ngurus kebon rupina kitu bisa ijen kulan bisa gelut pisan-pisan gaduh katiasa kapungkur oge di lembur cae jisim kaula disiksa bebeakan ku jajaka seta sareng madi sia gelut di huruf sanes gelut nun saur jisim kaula oge nembe disiksa bebeakan tembal Ginggi nah pedah naon sia dituding ngintip cawene mandi nun saurna eta cawene teh papacanganana pun seta kaharti atuh ari kitu mah kahartos naon Raden kaharti mun si seta ijideun pisan ka sia yaktos Raden nu matak ari jadi lalaki mentong nembongkeun teuing galak ka awewe sanajan butuh kudu pura-pura teu butuh cek Suji Angkara sapertos ka diri enden banyak inten Raden Suji Angkara ngadadak cengkat dina lalangkarakanana baruk sia teh pura-pura teu bogoh ka Nyimas sanes kitu Raden jadi maksud sia teh sia dari ya bogoh kanyi si Nyimas gitu ari Raden sok lepat hartos salah sangka kumaha sumuhun maksad jisim kaula mah naha Raden teh pura-pura teu peryogi ka diri enden banyak inten ditanya kitu kabireungeuh Suji Angkara rumenghap lir nu kataraga katarajang panyakit bengek we Suji Angkara teh para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya aturan leujeung wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco ya dina channel Dongeng Mang Aa mudah-mudahan sadayana sarehat oge masih keneh mararanconya dina channel Dongeng Mang Aa mudah-mudahan ieu channel teh sing langkung euyeuh anu subscribe-na sarumanget anu ngupingkeun dongeng anu ngadongengna haturan ulujeung wayah kieu ka Pak Guru Yana Maryana jeung ngadangukeun Pak Guru mudah-mudahan sehat ka Mamah Ella Hatman oge di Cianjur aturan ka Mamah Gina di Karawang sareng urang Karawang kumaha Karawang aman Mamah Gina ka Teh Rita Ersih di Cilengkrang oge ka Kang Rohendi Pak Rohendi di Kudusnya oge ka Bapak Taryo kumaha urang Jambi Bapak Taryo sadayana sarehat oge ka Nenek Yani ya aturan yang ngadangukeun nenek lajeng ka Teh Rita Damayanti di Cilengkrang haturan lujeng ngadangukeun ka Kang Zaki Mubarok di Jakarta Barat oge sami lujeng ngadangukeun lajeng ka Pak Ali Alun lujeng ngadangukeun hapunten mangga rada mareuh meuh ya alah lajeng ka Esther Adelaide Manco Teras mudah-mudahannya sehat dina danget ayeuna ka Teh Enji oge di Pandeglang haturan sareng urang Banten sadayana mudah-mudahan urang Banten sarehat ranco sadayana cenah Dongeng Mang Aa Pak Tedi Rahmat di Kadungora Garut Teh Mutiawan oge di Sukabumi lajeng ka Unda Kapanyawangan ieu di Sunter Jakarta aturan lujeng ngadangukeun lajeng ka Bapak Uwan Sumarna aturan di Sukamanah Barat Cikampek Karawang ka Pak Heri Buhori oge lujeng ngadangukeun Pak Nana Samsudin aturan Pak Dadi Mulyadi oge Incuang Saturunan Sumedang sadayana aturan lujeng ngadangukeun Kang Kanu Nulalana oge haturan di Pasisian Lipo Cikarang Meikarta
Lajeng teh Iom Puspa Pak Aep Karsim di Cimenyannya atur jeung ngadangkeun oge ka Im Kafaroki jadi naon Banjaran mun telepat mah nya oge ka Widi Mobile aturan jeung ngadangkeun ka ASDF channel oge ka Kang Ruslan Teh Hotimah sadayana we anu masih keneh manco dina channel Dongeng Mangga wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Sobadas teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun bae ieu ngingna. Ditanya kitu kabireung Suji Angkara rumengha plir anu katarajang penyakit bengek. Kaula teh bogoh ka manehna lamun mah aya salaksa bentang di langit. Lamun mah kaula sanggup ngahontal bentang salaksa. Ukur bentang hiji anu kaula teu sanggup ngarawelna nyaeta Nyimas Dewi Banyak Inten. Eta bentang nu hiji teh. Ceuk Suji Angkara nyaritana jiga leuwih keur dirina sorangan. Batan keur nu diajak nyarita mah. Salira Raden geuning jiga anu parantos dalit sareng Den Nyimas ceuk Ginggi harita teh. Ukur deket kitu bae kaula teh ibarat sia nyeboran kembang di buruan. Deket ari deket nama tapi sia teu bisa ngaganggu eta kembang. Ceuk Suji Angkara bari tetep lalangkarakan. Atuh henteu kedah diganggu Raden. Komo dipetik, komo digunasika sawios eta kembang sina ngarandakah sorangan. Ceuk Ginggi. Sirah Suji Angkara rada cengkat saeutik geus kitu murileng ka Ginggi. Puguh we. Da si Nyimas teh kembang sina ngarandakah sorangan. Terus sina maluhuran sorangan, garing, peot, geus taya guna. Nah, cuma atuh ceuk Suji Angkara nyarita rada bedas setengah keheul. Panginten tiasa dipetik kalawan ngagunakeun tata aturan anu lumaku Raden. Ceuk Ginggi. Ngadengge pamanggih Ginggi. Suji Angkara geus ngareret deui ka Gigir panonna melotot ka Ginggi. Sia nyaho kembang di buruan teh nu saha cenah. Nya kagungan salira Raden. Tah kawajiban sia naon kana eta kembang. Sumun miara ngarumat sangkan kembang ligar. Wenang siang ngarebut kitu bae. Henteu dasanaos kembang dirawat ku jisim kaula, namung salaresna eta sanes hak jisim kaula. Pinter sia ari cacarita palebah kembang mah. Sumuhun apanan urang teh nuju cacarios perkara kembang, tembal Ginggi. Ah, dasar sia jalma bodoh. Abong pangkat ukur badega. Suji Angkara geus keheul deui. Kembang teh di pager weweg deuleu. Teu sambarangan jalma bisa metik. Sokomo yang jalma anu teu satata. Ceuk Suji Angkara deui. Ginggi ngahuleng. Nah, make ngarasa jadi jalma anu teu satata. Lain di dayeuh pakuan mah Suji Angkara teh katotol anakna Pangagung anu katelahna Ki Bagus Seta. Ngan bae Ginggi teu tetelepek urusan nu eta, keun bae cenah eta mah teu dipaluruh ku sorangan we. Pagerna kuat teuing euy. Ceuk Suji Angkara. Salira Raden tiasa amitan ka anu gaduhna. Apanan cenah mipit kudu amit, ngalah kudu bebeja. Ceuk Ginggi. Suji Angkara teu nembalana naon.
ngan dina paguneman sejen akhirna Suji Angkara cumarita urusan sejen anu ginggi can bisa neguh naon maksudna. Ari sia bisa maca teu cenah. Maos Raden. Sabangsaning maca eusi lalayang gitulah. Ginggi gide. Tah lamun kitu sia ku aing diutus nganterkeun lalayang. Cek Suji Angkara. Lalayang teh lamun ceuk basa Kiwari mah surat. Da can aya WA can Pak Ikno. Eta nyimas banyak inten lamun aya WA na. Kumang aa di WA tah. Aduh, pohara ieu mah ya. Lalayang bisa ditulis dina daun lontar tapi di kalangan menak atau kalangan bangsawan. Lalayang sok ditulis dina daluang atau kertas kasar buatan negeri Tiongkok sabab maranehna mah kabedag meuli barang buatan impor. Sabalikna ari daun lontar mah cukup ngala di pakarangan. Anterkeun lalayang kasih nyimas cek Suji Angkara ituna teh manehna babari cengkat. Geus kitu indit tidinya hanjat ka tepas imah geus kitu asup ka patengahan. Tegung silila geus joa deui bari ngagiwi-giwing ruas awi teh dipernis herang. Ruas awi oge ditoreh ku ukiran anu alus. Ruas awi anu endah teh dibeungkeut ku benang sutra ulas beureum. Bikeun ieu suratnya. Abdi kedah mikeun ka si Nyimas tapi ulah kaperogo kunu sanes gitu Raden. Bikeun ulah kaperogo ku sasaha. Ginggi ngahuleng sakedapan. Nah sia ngahuleng heula. Nah bahaya saupami kapendak ku anu sanes Raden. Ginggi neuteup ka Suji Angkara. Kitu sababna euy. Supaya ulah bahaya masrahkeun ieu lalayang teh ulah kanyahuan ku batur. Aing ngahaja nitah sia sabab sia pan kungsi dititah ngawarah nyieun sambal dadak ku si Nyimas. Jadi lamun sia geus joa deui ka ditu paling dituding eudeuh ngawarah nyieun papasakan cek Suji Angkara. Ginggi ngabelengeh nya sawatara waktu kaliwat aya ponggawa utusan Nyimas banyak inten menta sangkan Ginggi mikeun jeung ngajarkeun nyieun sambal dadak. Dina zaman harita waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna dina di Pajajaran dina seri anu ka-35 ieu insyaallah enjing urang sami-sami teraskeun deui dongengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.